Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggrisna teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharap maneh Udin. Bahasa Sundana polisi tidur naon? Nya polisi nu sarewe atuh. Lain, nya kuburan orai atuh. Ari bahasa Indonesia na pamajikan kuring rek ngajuru di bidang naon? Istri saya mau menyudut di bidan. Ari bahasana ari bahasa Indonesia na gorengan? Jelekan. Nah, ari bahasa Sundana wortel mengandung vitamin A. Wortel reuneuh ku vitamin A. Pak, kadio, Pak. Naon jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM 1? Iya buktina bisa naik, kenapa? Selamat siang bapak-bapak. Ya. Perkenalkan saya reporter dari Rama FM. Ingin menanyakan sesuatu kepada kedua bapak-bapak ini. Yang pertama, ka bapak anu ieu kunaon anjeun but putus hubungan jeung kaboga anjeun? Sabab kuring jeung manehna mah beda suku. Enak kanu bapak ieu. Ari anjeun kunaon but putus? Kuring mah putus sote beda-beda agama. Tah ayeuna ari anjeun kunaon bet putus? Ari kuring mah nu jelas beda-beda kelamin. Bakso tahu? Mang, sekedap, Mang. Siomay? Mang, sekedap. Macep, beda meser naon? Mang, ari ieu naon, Mang? Iya, bakso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok, Mang. Tiasa. Bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang. Iya aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narosola ka, Mang. Ai tahuna meserna di mana, Mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang, Mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan, Mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak cep kumaha? Rek meser moal sabareun. Ai baso ageng aya, Mang. Aya, sok. Berek sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya, Mang. Aya, sok bade sabaraheun. Nanda abi mah teresep sambal, Mang. Nya antos atuh sok eta ya naon wae, Mang. Nya geus dieu nya, ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah, henteu, Mang, abi mah narose. Nun, Mang. Pak punten, eta TV sabaraha inch? Berwarnanya? Ngangge remote teu? Sabaraha pangaos eta TV? Jadi ical, Bu. Nah kumaha tuh hari tadi ical mah tong dipajangkeun di hareupeun toko. Atau selaku ibu dipeser, wios rada langkung oge pangaosna. Ibu bogoh ka TV eta. Ibu, sekali deui eta barang teu diical. Upami bade meser TV mah di toko sabelah. Balina ge eta mah lain TV, tapi open, apalagi kue. Pak, kumahanya abdi teh akhir-akhir ieu teh jantan sok bogoh ka hayam. Anjeun resepna ka hayam jalu atau bikang? Ari bapak, kieu oge abdi mah normal keneh, Pak. Abdi mah sanes homo. Mainnya resep ka hayam jalu, abdi mah Pak normal. Resep ka hayam bikang atuh. Memang ari resep ka hayam normal gitu. Halo, siapa ini? Halo, dengan Pak Dokter ini. Maaf dok, ganggu istirahat dokter. Ya, nggak apa-apa. Ada apa ini? Saya lagi di rumah sakit jiwa Pak. Itu apa Pak? Ini, aduh tolongin saya Pak. Ada teman saya yang nyobohlam dok. Aduh kumaha tuh dok. Aduh, tolongan dok. Kumaha atunya? Bejaan atuh awas bisi kasetrum. Iya dok, da kumaha atuh hese mere bejana. Make jeung hese mere bejana. Apaan abdi mah bohlam.
Mangga jang, bade meser buah naon jang? Sirsak, samangka, melon, gedang, kado, sadayana aya sok. Mang, ari buah si malakama aya teh, Mang. Oh, aya pisan atuh sok lah. Oh, katuh mana ari aya, Mang? Bener ya. Mana? Kuring melilah sakarung mah. Nah, nuku mah sih, Mang, ari buah si malakama teh. Ya, jang, buah si malakama teh upami ujang meuli ku aing sia dikebuk ku kiloan. Lamun teu meuli ku aing sia bakal dihabak ku rancatan. Hayo, rek milih nu mana sia? Ulah liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ning ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Ngapira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig? Nyi, kade, zaman ayeuna mah lalaki teh loba nu palsu. Ngaku bujang keneh padahal geus adat sok ulin jeung awewe. Kade bisi salaki kitu, ilikan heula samemeh diwajiban ku salaki teh. Kumaha nyi? Kira-kira salaki nyai teh masih keneh bujang? Aya tanda-tanda anu kira-kira aneh teu dina bobogaan salaki nyai? Ah, abdi mah yakin, Mak. Salaki abdi teh masih kena gres. Nah gitu, memang aya tanda-tandana. Nya, Mak. Pas ku abdi diilikan bobogan salaki teh geuning dibungkusan keneh. Tolaunan atuh Kang, Sinti gubrak. Moal atuh Nyi, coba geura nangkep sing page. Pan ieu ge tos pageh Kang. Heug, ayeuna bade lalauna. Tapi walar patarasan akang. Naon teh ya Kang? Nah leres nyai teh cinta ka akang. Saksina bumi sareng langit, abdi teh cinta pisan ka Akang. Naon buktosna? Cobi geura buka heula helmna, terus ngalik heula ka pangker sakedap. Naon buktosna? Iya Kang. Si Akang kalkah maot, abdi teh bade ngabuktoskeun cinta. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si anu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri? Lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higel jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cenah. Kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa. Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu nanaon da ngan dalangna we nu molototan ka Udin.